Israel ngomong ka Kangjeng Nabi nyeri dicabut nyawa tandinganan nu aya di alam dunia nyeri hijikeun kabeh dimulai berat ke alam dunia sampai apa enak hijikeun bandingkeun jeung nyeri dicabut nyawa urang ulah jauh-jauh ki inang dong aya nu ubah gegeraan nyelekkeun kacepet nyeri bos nyeri dicabut nyawa mah teu satai kuku-kukuna Masya Allah geus teu kebayang nih geus bari bayang-bayang lah mau loba bu sampaikan Rasul keluar Cipanona si Israel Muhammad dan siap dah katanya kekasih Allah mau dipertemukan dengan kekasihnya masa nggak mau si Israel aing mah si Kangjeng Nabi keluar Cimata ge lain sieun dicabut nyawa aing mah mikiran uang kauluk mikiran umat aing bayangkeun Kangjeng Nabi paling caket jeung Gusti ngadoana saciduh betul sakecap nyata alam dunia nage gaduh Kangjeng Nabi sadaya nu aya di alam dunia didamel dina Nur Muhammad matakan ahli sholawat mah ahli cinta Nabi mah guru ngomongkeun guru ya iman iman ka guru bisa kieu di guru oh urang bisa kieu di guru sakitu di guruan kieu di cekelan bae Pak aya teu nu kieu lepas tangan parah saya kamu kayak sih otak sempaknya tolol kieu gitu deh ih parah nih oh takut jangan begitu paman Allah Kang punten ya ceramah mah Kang teu perlu badalil komen mah teu badalil bos yang penting ke hatiku polon nyelak kana lu angen yang penting abis ceramah dapat chemistry-nya si ada kegolodangannya nek ngaluarkeun kurtubi nek kalau kana naon aing jalemana teu sieun mah hese bos la yukhriju syahwata illa khaufun muzahidun aw syauqun muqliqun manusia tidak akan mampu menghentikan segala bentuk permaksiatan kecuali dalam hatinya ada ketakutan yang besar kepada Allah kan orang Mesir kene kalau larangan bulan daripada kalau larangan pangeran kiai kita masalah mare bacahan mah torekat sieun kena ka pamajikan daripada ka pangeran mikir bos nyali itu di hati bukan di body bos waduh kiai molotot bae ka aing awas mobil aing dikempesan ya sing-sieun ka Allah ya moal ujung-ujung sieun kudu dilaki sama tukang kelin mau ujung-ujung gak ada refleks mimitinya mah kelin hiji sebulan paling kena mah geus lihai beuh kayak nikah gak ditewak remuk sok ya eta hayang khusyuk sholat ya latihan lah emang bisa di-download nggak bisa lah perlu latihan bos ya cara pakai latihan mau ujung-ujung kieu megelo sia katakan usah maido kan ceramah arikin akhir tadi kan bubu dia beku ulah-ulah ceramah dia kita jadi MC aduh bos nervous sih melakbak apa itu melakbak ih parah ya makhluk tekanan ada yang melakbak aku dikirim ke Palestina budak pakai cocok bom Kang punten ala bisa karena biasa sanajan pinter sakolana pinter ngajina can pernah jadi MC nervous lah diberi lah mari kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh al-alim al-allamah al-marhum bedul ya lanjut sarua penceramah tuh sarua
teu bisa. Punten, lebah dia tadawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridil ahwal. Masing-masing punya mood masing-masing. Terus nu bisa maca kitab. Oh, samsiah wala dia. Beak kabeh dilalap. Masyaallah, mukhtalitot lawan kencang. Albiah katalah, jurmiyah dilalap. Yakul pakai ketemu. Beak. Sambuh diajak kelmik sorangan ceramah begung. Kan kabeh Gusti nu merena saeutik sewang, bener tuh. Baru rasa kedah ngaji kitab, ceramah. Datang kaluhur mulai tanggal kibri. Saudara-saudara sekalian, mari kita ngaji sebab Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Mana jurin? Saya sih tanya, hadis da menang download. Paketna beak tinggal sapotong. Loading bapering. Lebah dia kudu siling hargaan. Nu gede kudu ngahargaan kan leutik, anu gede ge ngalaman leutik kan leutik dicabakan mah gedean. Parah ya budak. Nih main keprek miskin ya kok. Bah, punten. Can puguh nu gede bisa ngelehkeun leutik, kadang-kadang nu gede eleh nu leutik. Makanya lebah dia kudu aya ilmu tawadhu teh. Setinggi apapun ilmu kita, tetap aya kurangna bae, kurang gede, ditokohkeun, malah jadi lurah sagala. Kadang-kadang lieu nyaho tai bau ngising ditungguan. Teu jelas. Eleh ke budak leutik, ngisingna pempes bari lumpat. Sebab nyaho tai bau mah lupa. Ieu mah sarengehan tolong. Hiji tah, teu kudu make dalil, kitu bae bos. Spendolak tak ada halu angan. Can puguh nu gede bisa hirup tanpa nu leutik. Sawah dia hektaran. Allah nu leutik mah nu nyambut, moal kahakan dia keongna ge bos. Adeng ya. Gajah gede. Can puguh bisa ngilehkeun sireum nu leutik. Buktina mah gajah eleh ku sireum sebab gajah sok sing sireum mah tara gajah. Bayangkeun Pak, Rasul keluar Cipanona nguping aya bahasa malaikat Israel bahwa kanyeri dicabut nyawa teu aya tandinganna di alam dunia. Allahu Akbar. Rasul nepikeun cik Rasul aing bae yang paling caket jeung Gusti Allah. Salatna full berjamaah kalbuna lempeng ka Gusti. Dicabut nyawa dari wilah-wilah. Atuh kumaha umat aing kasebut mas santri nu aji mah hikam salat duha ge make kunut. Muhi-muhi beungeut sia sarua. Ah, dengekeun. Ieu. Matakan pan kudu cacahana kudu nyambung. Cikula ge kasih sayang Nabi itu tanpa batas. Suami sayang istri, indung bapak sayang ke anak, ibu nyaah teu ka putra. Wih, aya putraan dia. Anak lah. Terus kebelejong. Dirasa heula, dirasa. Bisa bang baheula aing masan di Sukabumi. Ditanya ku kiai, nuju naon Mak Asep? Iya Kang, nuju ngakuah uih dinten ranginang. Maksudna mah keur ngabulak-balik poe ranginang gitu. Kan ngabulak-balik uah uih mah. Ai poe dinten ieu tolol aja mah. Salah ya tanya salahnya. Ih bener mah sia. Bo, nyaah teu kan? Nyaah. Ulah-ulah ibu. Ucing anu pernah lulus SD. Masih eta ucing mindahkeun anakna ti timur ka barat, di ais diapeup apa digegeh. Jetihan henteu. Ngegelna ngegelnya. Eta bahasa kasih sayang. Makana urang Banten mah goreng bacot hari tongkok. Bu, ibunya ke anak. Oh, tetangga abdi mah nyaah. Eta anak terbobo. Oh, bobo. Waduh, keceplosan. Maaf ya, saudara.
kesalahan teknis, bukan molor ya. Naon ya? Kokon. Ih, Kiai kokon dia mah. Ih, jelasnya. This is a kokon. What is sebenarnya kokon? Pacul kejo. Ibu punten. Ibu nyaah ke anaknya. Anak ibu badung degel, sakola malingan kapur bae. Datang ka imah ditenggelan ku ibuna. Gaprok, geul BRT, ceket. Cocok Bu, anak mah kudu waras supaya jelas. Ka dia abdi bantuan ngebuk, gitu kan. Nah, jangan ngebuk kita mah ngebuknya. Makanya kudu belajar bos dari awal. Kita itu terlalu egois untuk menentukan hidup sendiri. Padahal kita butuh semesta butuh kita, dua-duanya saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Ngomongnya diburak-burak aja. Ibu punten, nyaahnya salaki nyaah ka pamajikan, kolot nyaah ka anak, katana abdi anakna tersare. Rongit dihihidan. Usaki karunya ke anak, malah kamari mah dulur. Anak nak tersare, bisnis tersare digegel reungit, meme sare anak di karungan heula. Kandanana tapi sanajan nyaahna tos kitu, teu aya anu melebihi ka nyaah Rasul ka umatna. Maka kan wajar, ongko urang teu wauh jeung Nabi Muhammad. Can pernah pendak jeung Nabi Muhammad. Foto nage teu nyaho, di-download dina Google. Nu kaluar lain foto Nabi Muhammad, kalah foto ka Ahmad. Supaya asup polo. Waroda, 2 kali yang ceramah kali edan. Kan pang hese, ieu panjang mah rupa-rupa. Dengan basic pendidikan rupa-rupa. Aya nu pinter, aya nu setengah badan. Aya nu sasapihan. Tapi pan kabeh kudu ngarti, bener teh? Kudu ngarti kana eusina. Ciku lagi, yang penting pulang dari sini dapat chemistry-nya gitu lah. Peka, seperti Rasulullah. Nu beunghar ngabadeug, nu gagah ngabadeug, hese nu peka, nu mikiran betul atur. Paham? Jangan bicara toriko, jangan bicara saya sudah bertoriko, saya sudah menjalankan toriko, tapi di hati dia tidak ada kepekaan, tuh rasa isin, tuh rasa sieun ke Allah, tidak punya rasa malu kepada Allah. Tidak punya rasa kasihan kepada ahli maksiat. Dengekeun, jangan mengaku orang sudah bertoriko kalau kamu masih menikmati, menggunjingkan, mengolok-olokkan saudara seimanmu. Dengekeun dia. Kubeheung dia. Hese bos, hese. Kitab salemari hingga di ruang tamu, can puguh bidang arak-arak awak sia. Kadang-kadang dengan dinu bodoh. Ngenaheun. Urunan karek kalunas. Jeung nu ngalarti mah lieur lebeting dalil. Lieur. Ada sedekah kemarin mah mudah mencit hayam ngumuyung. Ditarangkeun kamu balik, modal jeung kan patok katela. Lah lieur. Nah, punten. Abdi kadang-kadang sok jadi ketua panitia haulan guru. Urang di leader pan tiap alumni kan dipentan 100.000. Bukan berarti keluarga guru besar tidak mampu untuk melaksanakan haul. Lain gitu carana. Urang mah karunya ka alumni nya batara. Aya nya bakal guru curhat, kasusah, yang dibere. Oh, dia. Leader alumni nu 100.000, 200.000 eta kadang-kadang punten pengalaman abdi. Babari keneh dipenta alumni nu dareugel, anu di Kobong Tarakaji, anu araroken babari eta ka guruna hampang. Katanya mau jadi kiai, santiropa, yun. Cacahan Allah baik Allah, gedung-gedung Allah, alakik. Assalamualaikum. Tuh, ya alumni jadi abu ya. Abdi ya panitia haul mama, amun kena, sudah nyokot duit, orang ngaji, goblok bang. Aku mah kiai ayat tamu ditinggalkan mabur, polong. Kalau ingin tahu seberapa tinggi ilmu seseorang, lihat bagaimana cara menyikapi dia terhadap tamunya, polong. Bos. Beres, datang deui eta makhlukna. Tapi mageura mere duit urang rek
bener deui. Kalau nyatakeun po, abah baca ieu arak beres kada masjid. 30 kali 30 senayan meureun. Ayo mere duit yang hawalan guru 50.000. Datang karena waktu haul, bawa saja 7 mobil, nyatu kabeh, rampok ieu mah. Rampok lah. Mere gocap 7 mobil nyatu, betul. Ibu. Peka dong. Ini suara rasa, kamu tidak akan bertepin awal. Maka tinggali Rasulullah Muhammad. Sok buktikan mana bahwa Rasul itu lebih sayang daripada orang tua terhadap anak, lebih sayang daripada ibu terhadap anak, lebih sayang daripada suami terhadap istrinya. Batuk tadi minum komik, meredakan penyakit batuk, bila sakit berlanjut gebukan dokter. Ngomong itu kemana wae bos, bahkan berusaha ya. Darah rengkel. Terus kan ya? Nah, iya. Sedang ya nyiksa aing. Allah, bahkan Bu abdi sing sehat nih punya. Ya Allah, rumah tangga hampir 20 tahun can boga anak karena pamajikan doang anak kan 5. Nah, pikir-pikir aing doang stres nggak mau sorangannya. Terus kan? Oh, kuping kan ku sadarannya. Ya. Rasul sampai mulut cipanona mikiran. Si Rasul aing bae ge anu catet jeung Allah. Anu afdalul khalaqi, afdalul makhluqat, afdalul mawjudat. Kabeh para nabi, para malaikat pangkatna di hadapan Rasulullah. Kabeh didamel tina nur Nabi Muhammad. Sehingga ahli sholawat mah anu mahabah ka Kangjeng Nabi cik guru abdi ye sanajan cenah kudu dikeunkeun ka neraka tiis rakana ge moal bisa meulung ahli sholawat naon sebabna raka jahanam ge dijieun tina Nur Muhammad rek meuleuh nu cinta Muhammad atuh jeruk makan jeruk bos pikiran we ieu mah ternyacakeun lain nek ngalele cerak lainnya ieu mah ternyacakeun maziah Kangjeng Nabi Muhammad. Katakan ahli salawat mah nu ahli cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad ketika diasupkeun ka alam kubur moal wanian nyiksa mun karena kirna ge sebabun karena kirna ge dijieun tina Nur Muhammad maitna cinta Muhammad pikiran we geus gede. Aya lieur. Marah ieu budaknya. Siapa di pasantrenkeun ge, lain di pasantren ge dipikeun ku kolot nu kitu. Diantar ke mimitian diteang ka parukan bener. Insyaallah kan pohara Kangjeng Nabi Muhammadnya pohara. Matakan lil musalli alayya nurun 'ala sirat faman kana min ahli nur lam yakun min ahli nar. Ahli salawat ya lain anu maca salawat nah justus bae mana ngomong sallallahu alaihi Muhammad nah yang kena atas sallallahu alaihi Muhammad iya dan mah beureuh tangga beureuh hewannya nih jelema kieu diseureurikeun ieu beungeut nama beungeut sok disisa ka pamajikan ieu beungeut nama Allah, jangan rengkel. Bu, poharanya Kangjeng Nabi Muhammadnya. Lil musalli alayya nurun 'ala sirat. Faman kana 'ala sirat min ahli an-nur lam yakun min ahli an-nar. Jalma ahli sholawat lain dikit ya kajen teuing maca sholawat na 3 kali ba'da sholat tapi hatena konek jeung Rasul nyawa konek
Stop kumaha abah teh. Asal hirup banyak. Sing panjang yuswanya banyak. Batu wis pare tinggal abah banyak. Jalan engkel lain. Ieu. So, ieu mah ngagedekeun hate urangnya sebab di akhir zaman mah sebalieu. Lihat mah. Sok ya Bu, jalma nu ahli sholawat. Jadi jalma nu ahli sholawat, man abadahu li syai'in yarjuhu aw yadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qala bi haqqi awsafi. Nu ahli ibadah teh lain anu ngageblek bae salat. Anak buat kalaparan nu kudu salat. Jadi duit di kantong anak jubah. Oh, ahli Allah, dunia gini genggam. Nu ahli ibadah teh lain anu maca Qur'anna fasih nyebut sin asyhadu sin kuat nyebut kana banget gitu. Man abadahu li syai'in yarjuhu aya jalma salat bae kan. Tapi dina hatana kieu susuganan wae aya salat duha mah babari rezeki. Orok sama orok. Aya gawe ngalaan cai. Hayang diupahan kolot. Aya jalma nu ibadah kos kitu tah. Man abadahu li syai'in yarjuhu. Sugan we aya salat duha jeung tahajud. Getol mah sugan we jeung liweuteun mah aya we. Babari rezeki sugan. Auliyan fa'a bi ta'atihi urudan uqubati anhu. Atawa sugan we dek salat mah teu disiksa di kubur tah. Sama qoma bi haqqi awsafi. Nu ibadahna kos kitu lain ahli ibadah. Eta mah lain dokter spesialis, dokteran. Nu ahli ibadah mah kieu. Salat hayang naon? Iya, ngabdi we ka Gusti. Keren dong. Menjadi orang yang ditakdirkan sebagai orang yang ahli sujud kepada Allah. Keren nih. Keren lah. Kira-kira pikiran umat akhir zaman mah keren nih. Abu Bakar naik sholat iman ka Nabi Muhammad. Atuh aja Nabi Muhammad panggih. Urang panggih Nabi Muhammad. Ngimpi? Oh, pahat beget dia. Kajian dia ngaku gitu, ayo percaya beget kejo dia. Bos, pikiran lagi. Soke. Ih, ada sisi kerennya lah umat akhir zaman. Abu Bakar mau ajar iman ke Allah, iman ke Nabi Muhammad. Sama kowe jeung Kangjeng Nabi. Ayo urang iman ke Nabi Muhammad. Tiap bulan, tiap setahun sekali bulan terus bae. Jeung Nabi Muhammad lagi kan berenang, siksa Nabi Muhammad. Cenah ki kiai, ada gede cenah di cenah sama kola cenah. Gagahan mana? Atau gagahan urang lah. Gak ada pikiran. Oh, gede hati nih jale. Woi, sari hidup deui dah ieu. Ngelehkeun Abu Bakar. Pikiran gerak. Beneran itu bener masih ya. Bos. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya. Sayyidina Umar. Wajar iman ke Allah. Wajar iman ke Nabi Muhammad. Atuh sapa poe jeung Nabi Muhammad pulang jeung Nabi Muhammad. Wajar berkorban aja. Jangan harta, nyawa siap dikorbankan. Bikin kami kan, wah ada cuma berdaya. Ayo udah, hebat kira dia. Hanya anak hati kan, hebat keren nih. Dolo para panitia, di asal keren sedang pakai rompi, Rizka, bus pakai sholat maghrib untuk Allah. Sholat isya lain encan, insya Allah. Terus nungguan lain di tol. Subuh keberangan. Ayo ngomong surga. Liuran malaikat yang pikiran dia. Pede-pede itu yang tadi bu. Iya tuh aja nih. Uyuhan ya. Uyuhan. Pagi hentai aja Nabi Muhammad. Guru abdi, guru lagi itu benar. Uyuhan terkait sholat. Uyuhan ya. Uyuhan ku ngadaranya uyuhan. Terus kalah belah. Terus pol. Umat akhir zaman the best.
Kayak orangnya di padang masar untuk ditanya. Kek. Urang dah. Oh, itu mau wajar. Salat ya. Jadi Nabi Muhammad manggil mun hayang neraka atuh kasap Kangjeng Nabi bisa diabreskeun neraka. Ayo urang. Boro-boro kiai bisa ngabreskeun neraka. Ngaroko ge jepris menta. Tapi anehna ya umat Nabi Muhammad, ongko teu panggih jeung Nabi Muhammad ngarurut ya ka Allah ngarurut. Walaupun ke makola cenah doang ya. Katakan geus the best belah. Geus gagah. Makanya ulah digamahnya, Abah Haji. Panitia mundur-mundur salat ulah gak diomongkeun we. Kae we sama kebae. Kebae. Oh, bener mah, gitu bae mah, kumaha mah, anu, cekek mah. Kunaon Haji Asep ngomong kieu? Supaya haren bae, pede akan rahmat Allah. Karena di akhir zaman banyak orang yang berputus asa gara-gara dikepung-kepung Bang Emok begitu bisa bayar diri, bunuh diri. Emang menurut kamu bunuh diri menyelesaikan masalah? No, tidak paman. Masih ada kehidupan selanjutnya. Jangan pikir dengan kematian kamu bisa menyelesaikan masalah. Tidak paman. Ayo, sing ingat karena kabageran Gusti Allah. Mamang mah hebat kesalatnya, gagah mamang. Bisa iman kan Nabi, bisa cinta kan Nabi. Saking til salatna, ngabelaan Nabi Muhammad kok menusuk salat. Keren, makasih. Sing pede karena rahmat Allah, bos, sing pede. Ulah eleh ku tukang musuk ge pede, can menang lauk semua wadah gede. Bos, atuh kieu kampura bahaginya. Bah, anu peres-peres mah, anu nyeri-nyeri teh mah, anu kira-kira jero-jero teh mah ulah dibedakeun ka budak ulah, kae bae budak mah. Budak mah geus surga bener salah surga ya. Ada daekeun lagi bae ka majlis ka madrasah. Nah, dibelok di jero. Bos, kajenting di loba kiai, loba ustad. Oh, nu karang ieu moal ngawujud, Bos. Oh, lah. Ih, provokator ieu budaknya. Aduh, nek adu-adu aing jeung kiai ya. Aduh, jelas ieu budaknya. Aduh, penting dah. Lanjut. The best. Keren. Ih, keren. Ulah ngomong kieu, umat di akhir zaman mah dorang ama dulu. Rak kamu. Ulah dibedakeun ulah. Bodan. Kesan di maralik sih, ulah. Terus pokoknya umat akhir zaman mah gagah. Kudek sholat aja, gagah. Haji tak aku mah sholat kan, maghrib doang. Gagah. Batu mohon wanian, kakak doang wani. Hebat. Nges gitu bae, apa nges? Selama abdi kieu. Abdi di Bapatan Bokolot. Dulu abdi pernah ceramah kos kieu. Itu dulu. Karena dia cik abdi teh kieu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebo jeung jelema saeutik bedana. Kebo dahar jelema dahar, kebo ngising jelema ngisi, kebo hees jelema hees. Ngan kebo matara salat jelema mosok salat. Berarti lamun ibu boga salaki tara salat berarti boga salaki. Sian